A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratut Tabbaj ari surat Tabbaj makiyatun eta anu bangsa Mekah. Wahya sareng ari itu surat Tabbaj khamsu ayatin eta 5 pirang-pirang ayat. Lamma da'a dina samang-samangsa manggil saha an-nabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu ka kaumna kangjeng Nabi wa qala sareng ngadauh kangjeng Nabi inni nadhirun lakum baina yaday adzabun sadid kana dauhana nunme. Ini sayaktosna abdi nadhirun eta anu ngelingan lakum ka aranjeun baina yadai eta tetep disandingan abdi adzabun ari adzab sadidun anu pohara. Faqala teras ngomong saha ammuhu pamana kangjeng Nabi Abu Lahabin tegasna Abu Lahab tabban laka alihada da'autana kana omongan anu bieu tabban cilaka laka pikeun anjeun alihada naha karna ieu da'auta manggil anjeun na ka urang kabeh nazzala mangka nurunkeun Allah tabbat yada abi lahabi wa tab kana ayat anu neme. Tabat geus cilaka, khosirot tegesna geus rugi. Naon yada abi lahabin dua leungeuna Abu Lahab. Aya jumlah tuhu tegesna sakabehna Abu Lahab. Wa ambaro sareng ngaibaratkeun Allah anha kana itu jumlah tu Abi Lahab sakabehna diri Abu Lahab bil yadaini ku yadain dua leungeun majazan karena majaz li anna aktsarul af'ali karena sayaktosna pangseueur-seueurna pirang-pirang pada mulan tuzawalu eta dipigawe itu af'al bihima ku itu yadain wa hadhil jumlatu jeung ari ieu jumlah nyatana jumlah tabat yada Abi Lahab duaun eta jumlah doa wa tabba sareng geus cilaka itu Abu Lahab khosiro tegasna geus rugi Abu Lahab huwa tegasna Abu Lahab wa hadhihi jeung ari ieu jumlah wa tabba khobarun eta jumlah khobariyah ka qaulihim barina tetep sapertoskeun obrolan orang Arab ahlakahullahu wa qad halaka tegasna lafad ahlakahullahu wa qad halaka ahlaka geus ngaruksak hu ka itu si jalma saha Allahu Gusti Allah wa qad halaka jeung nyata geus ruksak itu si jalma. Walamma khawafa jeung dina samang-samangsa nyingsieunan hu ka itu Abu Lahab atanapi ka kaum saha an-nabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adzabi ku adab faqala maka ngomong itu Abu Lahab in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi kana omongan anu bieu in kana lamun teh mah bukti naon mah perkara yaqulu ngucap saha ibnu akhi budak lalaki ti dulur lalaki abdi haqqon eta bener fa inni mangka saektosna abdi aftadi eta rek nebus abdi minhu tina itu ma yaqulu ibnu akhi bimali ku harta abdi wa waladi jeung ku budak abdi nazzala mangka nurunkeun Allah ma agna anhu maluhu wa ma kasab kana ayat nu ma agna moal nyugihkeun anhu ti itu Abu Lahab naon maluhu hartana itu Abu Lahab wa ma jeung perkara kasaba geus ngasab itu walad kana ma ay wa kasaba tegasna jeung geus kasabhu kana itu ma saha waladuhu budakna Abu Lahab wa agna sareng ari lafad agna bimakna yugni eta tetep kalawan makna yugni berarti fi'il madi bimakna fi'il mudhari sayasla tereh bakal asup Abu Lahab naron kana seuneu
atau neraka. Zata lahabin anu ngabogaan sifat lentab ngalentab. Eta lahabu tegasna ngalentab itu nar. Watu kidu jeung hurung itu nar. Fahiya mangka ari itu data lahab ma'alu takniyatihi eta sumber di lanina Abu Lahab, dibere ngaran kunyahna Abu Lahab. Jadi Abu Lahab teh diambil tina data lahab. Naon panah kitu litalhaba karena yen hurung atawa ngalentab naon wajuhu beungeutna Abu Lahab isrokon kalawan hurung wahamrotan jeung beureum. Berarti banget Abu Lahab teh merah padam gitu hurung jiga jelema nu pusing. Wa imro'atuhu jeung pamajikana Abu Lahab. Atpun ari imro'atuhu eta diatapkeun ala domiri yasla kana domir nu aya dina fi'il mudhari lafaz yasla. Naon meunangnya kitu ngetapkeun imro'atuhu kana domir nu aya dina lafaz yasla meunang. Naon nu ngameunangkeunna sawago geus ngameunangkeun hu kana itu atap non al faslu fasl kapisah kunaon bil maf'uli ku maf'ul nyatana lafad naron wasifatihi jeung sifatna itu maf'ul. Mana sifatna maf'ul? Zata lahab. Wahya sareng ari itu imro'atuh ummu jamilin eta ummu jamil hammalatul hatabi anu tukang mangul suluh. Birofi kalawan dibaca ropa bisa dibaca hammalatul hatab, wan nasbi sang dibaca nasab dibaca hammalatul hatab. Asauki tegesna cucuk, wasa'dani jeung tangkal sa'dan. Tulki anu neuneun itu imro'atuhu hi kana itu hatab fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan anu sok di langkungan ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha barina eta tetep dina beheungna itu imro'ah. Unukiha tegesna beheungna itu imro'ah hablun ari tali min masadin nu tetep itu hablun tina sabut. Alifin tegesna sabut. Wa hadhil jumlatu jeung ari ieu jumlah mana? Jumlah fi jidiha hablun. Halun eta jadi hal tarkibanana min hammalatal hatab atanapi min hammalatul hatabi tina lafad hammalatul hatab alladzi anu huwa eta ari itu alladzi nyatana hammalatul hatab natun eta jadi sifat limroatihi pikeun lapad wamro'atuhu au khobaru mubtada'in atanapi jadi khobar tina mubtada muqaddarin anu dikira-kirakeun itu mubtada. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.